Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai cenah ieu kaganggu kunaon tadina ieu ngawirid waqiah. Oh mabok waqiah. Pajore eta jelema mabok waqiah. Ieu ge jore mabok dalail masa mabok. Sholawat jeung Quran moal ngamabokeun. Moal ka jeung kumaha ge sejamin. Pandalail teh sholawat. Al-Qur'an teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran, moal aya nu edan ku maca sholawat, edan maca Quran, edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran. Ari ieu mah edan walah lain Quran, dirina kosong teh. Ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah. Moal, kuari cerita eta keur ngawirid in ra'aitu ada asar eta mah gedean peletna nu dimaksud daripada Quran. Atuh sia teh itil pelet. Quran segitu mahal pake ngawirid lu bau bohong. Tah nu nyahoeun mah kajeun teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus, dalail teu cocok jeung dirina. Begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel maca kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya maca nangan 7 heuh. Sebab diri siapa baca aya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas saja lemah nunggu biasakan macam mantak ayat 2 tahap dalail mun teu dibaca etalah didoakeun batalna kadeleuna walah wah weuleuh lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade teh kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae mun urang deuk hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna aya doana babari teh mah doa kos kitu mah nu penting mah urang mah asal deukes baca waqiah engke ge sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakaraga 3 baca waqiah haju hayang sugih bae ti kuari macana waqiah salna sare baca salna sare engke 5-10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun urang teh keur ngaji teh mulia keur ngaji teh nu ngadengekeun lain sakadar jelema bae lantaran ketika didengungkeun ayat-ayat suci Al-Quran malaikat ngadengekeun hiji-hijina huruf teh aya timbul malaikat 10 hiji huruf timbul 10 hiji huruf timbul 10 darariuk di dinya urang teh keur ngahiji jeung malaikat wah berarti mulia jasa kunaon tuh hayang gegeraan balik geus nula deuleu wae kajem angel teh ieu kiai ieu sial jasa aing boga janji ji atuh kakak mah kakak bae ka ditu. Tempat eta tempat ikir cerita tempat pada urang jadi lamun urang nyaritakeun hakikat teh kos kitu tah tempat mana kok urang hayang gegeraan aya naon di jerona ketika urang embung ka masjid padahal tempat mulia kok urang embung ka masjid aya naon ketika majelis taklim mulia tempat eta teh kok urang embung ka majelis taklim aya naon datang mah datang ke pengajian tapi dihandapeun tangkal Ambon we betah didinya aya kuntilanak masalahnya kuntilanak bikangna taunya lalakina betah nah aya naon di diri urang ketika aya masjid urang teu betah asup ka masjid aya naon di diri urang ketika geus asup ka masjid hayang gegeraan keluar aya naon di diri urang aya majelis talim kok embung ka majelis aya naon di diri urang ketika geus asup ka majelis talim kok hayang gerak keluar kuari di imah urang urang boga kamar khusus betah jasa di kamar teh lantaran aya pamajikan urang tempat curhat zahir batin curhat luhur handap tah guari orang boga kamar tesakeun jangka waktuna 1 tahun 2 tahun di awal nama orang telah leng-leng ibadah teh kabelah dieu ngeunaheun istiqomah di kamar eta teh bisa tahajud bisa salat hajat
pengujian bisa sholat duha di kamar eta teh aya kenikmatan di kamar eta teh kunci ke urang kamar nginaheun jasa ta eta kamar teh ya henteu sambarangan di kamar eta nu mantap abdi ya selalu di dinya bae boga kanikmatan data di dinya secara zahir malah sapira bangunan kos gitu tapi secara batin di dinya aya kanikmatan nyana dibukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah aya lazat ibadah sabada sedek nuleukeun dek henteu sedek nulu sedek henteu sabada aing mah hingga di dieu bae aing aya nikmat eta tempat teu sembarangan. Nah kitu keneh kamar urang ketika kurang dipake terus ibadah malaikat datang hadam malaikat ibadah mah terus ka urang ke kadang-kadang ngahudangkeun ka urang geus lila mah urang teh sare ieu geus waktu da ieu jam 2:30 biasa hudang can hudang ke dihudangkeun ku jana tet hudang bareng hudang jija pocong bareng tetangga nu paeh teh sial das wah teh aya hadang urang biasa karasa kurang karasa suku teh dikitu-kitu udang urang usah ulah sieun eta hadang urang terus urang ibadah mantep nah kuari geus maca Quran urang maca Quran teu sakabehna Quran nu ku urang dibaca teh aya lazat henteu aya hiji-hijina ayat nu nikmat ka urang di mana kurang maca Quran bari tadabbur ketika ayat hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana macam-macam kumaha wali Allah bae mungkin bae ketika maca Yasin wal Qur'anil Hakim Allah mere hijab blak di dinya eta ayat teu sembarangan pastinya mengulang lagi nginahin ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri batur geus teu nyahun dibaca ku batur ku kumaha ge sabada aing ngeunaheun jasa aya anu amal ya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un ngeunaheun di dinya teh ta eta bae dibulak-balik bahkan aya hiji waliullah salat eta baca eta nya nama salila hirup eta bae lantaran eta keur dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing moal macan nu naon teh eta bae kajeun ku kumaha ge eta bae ngeuneuh eta bae geus nama aya waliullah anu pas dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibatan naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'am datang kadinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah geus datang kadinya engke rakaat kadua eta deui engke babacaan unggal pagi Bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghasyiyah lantaran ngeunaheun jas engke ge aya nu menta cai ge hal ataka haditsul ghasyiyah atuh majur lantaran nyana kerasa jeung Allah pan anu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah nyana teh boga rasa eueuh nu aya mah Allah teu kudu dijampean fuh hah eta cai nyeri beuteung fuh hah tanyakeun kumaha eta paeh teh apa bacakeun paeh tah eta lagos kitu terus be ayat-ayat nah babacaan nu mana anu nikmat engke dibere urang zikir sesuai jeung petunjuk guru awas tarik napas la ilaha illallah tarik la ilaha terus kadituna la ilaha illallah pan zikir teh endek lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang la ilaha illallah lalaunan sorangan la ilaha illallah ini beda zikir geus dimuraqabahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah Allah naik teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui nu dituju kecuali Allah eta teh geus ngumpul sagala rupa dikencengkeun urang la ilaha illallah ulah di eraban hakna lamun kenceng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
kurang dek cepet ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke aya ngeunaheun teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun aya zikir lambat diberengeun bakal lambat bae kana jelema artina lolobana lambat bae aya nu diberengeunahna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta urang mah lambat teu ngeunaheun kenceng teu ngeunaheun emang urang mah kos kitu. Nah aya jelema dibere lambat jam sabaraha kadang-kadang teh nya mah zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu langsung cicing diuk sigrep kunci jam 11:30 berang saat batur macem-macem di pasar di kantor di jalan no kempes ban segala macam geus macem-macem lah jam 1 nya nama di kamar sorangan la ilaha illallah la pepegatan jeung alam sekitar nyana keur jeung Allah kok jam sakitu sih pernah menemukan jam segitu teh keindahan kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah pernah manggih ngeunaheun amat zikir teh kos kitu kunyana waktu diberengeunna ku Allah teh diberengeunna kumaha silana kumaha sikapna kumaha cara dikira bakal ngulang sorangan nyana bakal ngulang sorangan geus pernah dipanggihan kunyana seperti eta jeung batur bakal lain deui kangeunahanana masarua ngan beda tingkahna atuh ulah salah teh mah kos kitu mah si ieu mah jam sakitu diberengeunna mengulangi deui diukna kos kitu carana kos kieu si itu mah lain keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu-kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung zikir teh dari nangtung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah aya hiji waliullah kieu keur ngobrol beta jeung jelema dibere taufekna ge hari eta ku Gusti Allah tak we ka jero hatena teh Aisyah ngobrol jeung makhluk aing kilok husu ai ka aing Aisyah jeung makhluk husu amat keur ngobrol kitu teh dibere aja heueuh nya pepegatan langsung tah harita kene keur jeung tamu-tamunya nanyana eta engke terulang deh kitu bae aya kangeunahan waktu diuk di dinya teh nikmat deuk aya tamu deuk eueuh geus bae diuk bae di dinya mantak senyata geus aya jelema nu diuk bae kos kitu teh bari ngabasos nya eta keur ngeunaheun eta je eta lah terserah dirina masing-masing nu pernah dibere ku Allah keur kumaha mantak aya jelema ieu guguru sageusna guguru tarekat maksudna henteu bisa nyana kholwah teu bisa hese amat ieu kholwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan teu bisa atuh lantaran setahun 2 tahun 3 tahun teu bisa Allah mere penyakit stroke teu bisa leumpang kuari nyana di kamar bae sakjadana aing mah ieu diobatan moal diurut moal endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru lah geus bae kholwah bae nya terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap geus anak-anak mah kabeh deuk mau ka rumah sakit moal abang mah geus kumaha Allah bae endek teh nu ngurut henteu terus bae nya zikir bae selama 7 tahun aya nikmat ngeunaheun amat ti horeganan Masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horegan aya kalimatan saat jana dibere stroke dipake zikir ka Gusti Allah Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah pamajikan jeung anak dedeuheun jeung nyaheun hayangeun mawa ke rumah sakit tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah penyakit abdi sebab ngeunaheun biasa meureun mun ditambah penyakit tambah geunah ka Gusti ji atuh kumaha deui teh rahasia pribadi teh urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun kada hate nya pendeknya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulurna pegapkeun sia mah jak kasep jak sugih aing siap deui neangan deui he teu lah rupana ora pira tapi rasane itu pribadi itu kan sebenarnya itu kumaha tuh atau tuh bisa dikitu-kitu jangan pugun gilis jangan pugun nun molek dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina tapi ieu mah geus jelas hideung nyungir pendek beke tapi kok ngeunaheun ka hati
kumaha ngeunaheun anak ketika nyana mandi dibawa ke handuk, ketika manehanana isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawa, ketika ada kamamana sendal dan lain sebagainya, ketika ada sarek keke di kepangebutankeun heula, ketika ada sarek keke pamencetankeun heula, ketika ada servisna pohara iya teh mah hasa ninggalkeun anak kan nu kieu bae masyaallah kutang geus ngabeldeh ti heula. Kadang-kadang jeung nu geulis mah muka kutang angel. Datang ka turun deui temperatur. Aduh, Gusti Allah. Ji atuh hideung tinggal hideung aya nyana senangin agung geus. Mantap kolot mah hebat mah. Sia bahagia jeung pamajikan sia alhamdulillah geus abah mah ngadoakeun bae padahal hate abahna mah teu resepkeun ka awewe eta maksudna teu saimbang amat siapa jak tasep kos bapana. Waduh. Tapi ternyata boga iya atuh geus jodohnya terhibur atuh geus ulah sok ajul dihihileudan cuma dihihileudan aing ngajanyeun sia teu sregep pasana lah kawinkeun bae ku abah ja aya keneh loba keneh eta mah geus tinggalkeun we teu jadikeun nu kadua katilu abah kolot blon eta kolot atuh ku batur geus terhibur jiran atuh geus nah ieu hiburan hate engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaranna. Setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleu ku batur teh wah hebat amat salatna lain rapih ketika ditorekat engke bakal kadeuleu andiutna jeung hilimna ketika engke jadi wali dibere karomah jangan hibur dirina bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah karomah teh hiburan kos para nabi dibere mukjizat dihibur ku Gusti Allah hiburan para nabi, para rasul diberi mujizat, hiburan para wali diberi karomah. Kumata diantarana mundahar gembul teu subuh-subuh. Eta karomah eta. Campur genderuwo. Macam-macam karomah nu dibikeun ka para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun. Makin diberi karomah dihibur ku Gusti Allah makin tambah keyakinanna ijah makin loba karomah makin embungnya ngadoakeun Gusti cabut karomah abdi cukup abdi mah teu kudu dihibur ku karomah abdi mah abdi bae kanyahoan ku Gusti ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge kapangkat abdi ulah Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut karomah embungeun teh dibere karomah teh wali asli mah aya urang mah teh tuh ai teu terek ditawa tah ha eta can sakumaha encan sakumaha eta golok sakitu pojeunna bedil ka aingkeun aing mah ngebul aja bae jadi tembong-tembong eta mah karomah teh sok ada mah kos kitu mah nangawirid atawa make pelor jeung cau Ambon aja diangsurkeun ka luhak tahan kapacirit saeutik terus sunggunan mah pas kitu mah nu boga karomah mah ketika haji wali mah dibere bae ku Allah pasti tah mah geus dibere bae geus aya bae engke ih nyana ge tercegang kok kitu menta ka Gusti ulah Gusti jadinya nama lamun ditoler-toler ku masyarakat teu dianggap jelema nuhun alhamdulillah teu kanyahoan ketika aya jelema henteu nanya kanya alhamdulillah ketika nanya mananya bae tapi henteu ngahormat alhamdulillah rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah tah eta bungaheun nya mah aya urang mah lain budak kapangijieun aing nanyana mamang bae pan aing kiai goblok teu budak oh teu budak aing kiai sakunaon mang haji deui puyang aing mah kasia. Nah, itu kapangi di jalan. Sasalaman kos babaturan aing teh hayang ka jeung saya teh kunaon kadaanan cium tangan mah. Tuh ieu mah kos salaman kos kitu bae. Resep aing mah. Bejakeun cium tangan kitu. Eta mah kiai Golkar tau kos kitu mah. Jelema anu deket ka Allah mah makin teu kanyahoan ku batur, makin teu dihormat alhamdulillah. Makin teu disebut alhamdulillah akhirul alamin. Makin ditoler-toler alhamdulillah geus ngobrol lagi jeung budak hayu jeung kolot hayu jeung nini hayu komo jeung rendang orang madu eueuh jarak sebab naon geus teu kadeuleuan manusa nu kadeuleu
eta adalah hamba Allah aya Allahan geus saya ka Allah. Nah kuari geus tina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'dus shalah 'alan nabi zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya kautamaan doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina shalawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina aya jelema dibere dalail ku hiji kiai bebejala ka kiai hakikat mama ulah abdi geus ijazah dalail di kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi asarat teu ngareunana ulah dibaca ku sia ulah cak mama ulah ini cenah geus ijazah makanya ijazahna ijazah wajib kajel ijazah wajib tinggalkeun edan sia maca dalail teh lain nikmat malah puyeng atuh tinggalkeun aju kudu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina eta bae sia mah lantaran percaya aja kiai hakikat tinggalkanlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nanya deui ka guruna ka guru hakikat teh anu dianggap hebat kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu sabaraha ulah loba 7 bae sitik amat hayang kene dia 11 kiai hayang kene 40 hiji kiai hayang kena enggeus edan sia ke edan Allahumma sholli teu bagus. Assalamualaikum waalaikumsalam kiai cenah kaganggu kunaon tadina ieu ngawirid waqiah oh mabok waqiah pajore eta jelema mabok waqiah ieu ge jore mabok dalail masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal ka jeung kumaha geus jamin pandalail teh sholawat Al-Quran teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran moal aya anu edan ku maca sholawat edan maca Quran edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran ari ieu mah edan walah waweuleuh lain Quran dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah moal kuari cenah eta keur ngawirid in ra'aitu ada asar eta mah gedean peletna nu dimaksud daripada Quran atuh sia teh itil pelet teu naon Quran sakitu mahal pake ngawirid nu bau bloon tah nu nyahoeun mah kajen teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus dalail teu cocok jeung dirina begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel macan teu kebel bebeja kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya macan nangan 7 heuh sebab diri sia baca aya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas saja lo manungis kebiasakan macam mantak ayat 2 tahap dalail itu mun teu dibaca etalah didoakeun batalna kadeleuna walah wahweuleuh lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade teh kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae mun urang geus hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna aya doana babari teh mah doa kos kitu mah nu penting mah urang mah asal geus baca waqiah engke geus sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakaraget 3 baca waqiah haju hayang sugih bae ti kuari macana waqiah salna sare baca salna sare engke 5-10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa mantep mun dagang maju dagangna mun tani maju tanina atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah eta urang teh istiqomah nah ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya keunggulan geus ieu awak urang wadah masjid wadah gunung-gunung itu wadah waktu ge wadah wiridan ge wadah kemuliaan jeung darajat urang di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah
masrahkeun diri ka Allah, wiridna teu hayang nanaon. Ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah, asa lain urang, asa Allah bae, urang teh asa didieukeun dilempangkeun, asa urang dikiceukeun didengekeun ku Allah, engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah tret. Poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illa asa di mana? Nikmat gan eta hayang terulang deui hese. Hese kapasrahan urang nu di nolkeun sama sekali, nolkeun diri urang teu sambarangan. Mentak ge berangkat deui tah nya ngadoa ka Gusti kon teu terlalu dibere, henteu terus dibere. Sak Allah aing ngresep ka sia mun cara ngorandang mangorandang. Hiji waliullah ke sabulan dibere, sabulan teu sabulan dibere sakali, ke sabulan dibere sakali, ge sabulan ngan dibere sakali kanikmatan. Nyana bebeja ka Gusti, ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti kok abdi diberena sabulan sakali. Cak Gusti mun cak bahasa urang ilham aing resep ka sia mun cara ngorandang mangorandang tak ka aing neuleukeun ngorandang sia aing resep. Mun cara naik mah morosot deui, naik deui morosot teh tak aing ku sia aing neuleukeun sia naik morosot resep. Tah eta geus kitu teh resep biasa tah. Urang lamun boga kabogoh tah urang teh ayeuna nyili bae kabogoh urang neangan tah urang teh ku di teanganana resep. Waduh neangan ka unggal jelema nyanana nyumput bae neangan ka dieu tah eta teh indah jasa. Waduh asa jadi raja koang-koang. Di teangan teh aing teh resep di teanganana ku sia asa bener aing teh ieu teh dipake dade dipake kanya asa jadi mutiara. Lamun urang bobogohan boga bogoh urang teh neangan kesel urang. Cina bogoh kan teu neangan heran aing mah. Berarti ieu mah wah kamu plase mah ieu. Asana cinta monyet teh mah ieu. Ih lain cenah cinta kebo. Gitulah mun urang dibanding-banding malayang geus dah nyaritakeun hakikat. Ayeuna ku urang dicontohan ka kahirupan urang teu beda. Ngan hanya sekedar supaya kaharti bae kitu jeung kitu tah. Allah teh nu mantak aya 40 ilham nu dibukukeun ku Tuan Syah Abdul Qadir. Lamun Kangjeng Nabi mah mukjizat Quran bentukna, mun Tuan Syah Abdul Qadir mah ilham dikitabkeun. Aya tek-tekna tah kula keur bisa irham jeung Gusti Allah anu dibere ilham ku Gusti Allah anu aya kitabna. Na etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala seakan nyana ngobrol jeung Gusti Allah. Nah gitulah keunggulan tempat, gitulah keunggulan zikir, gitulah keunggulan maca sholawat. Nu penting urang sing loba zikir, loba babacaan ka Gusti, loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmaliyu dawi kilaiki kumana kang bangsa kesimpulan. Lama kana ma yusqa bisawani fihi ziyadata ta'abin wa na'in. Samangsana apa barang kang den siraman yama kalawan pirang-pirang onta kang parantinya borpi ing dalem iku muhi kacapean wa ana integese capek. Naqasu syari'ul hakim ba'da ma yajibu fihi minaz zakati. Maka ngurangan sofa syari'ul hakim Gusti Allah ing setengah barang kang wajib ya kang ngawajibkeun ya syari'i ing dalem minaz zakati saking zakat rifqan bil ibadi kena arah olas kalawan pirang-pirang hamba. Faja'ala fihi nisfal usyur maka andadakeun syari'ul hakim fihi ing dalem mayusqa ing saparo perpuluh didelek kacapeanana lantaran ieu sawah ieu ladang disiramanana make onta paranti nyebor
disiraman maka alat tetambah capek tanaga maka Allah ngurangan karena saware nu wajib tina zakat itu deden jeung nyaaheun ka hamba nu tadina pul 1/10 waris 1/10 Omakan la yusqa bima yasama'i walanar laysa fi azalana barang kang ana galaguan iku den siraman ya maka lawan banyu udan walanari lan pirang-pirang bangawan laysa fi ngoranana iku tetaping dalam mai pakan yusqa paikila cepe ja'ala syari'u fi zakati ya'usyur Wanda diakan sapa syari'u Gusti Allah ing dalam ngazakatan nikmat ing 1/10 lantaran sawadi hujanan make guludug hujan guludug make cai ngocor ti bangawan maka eueuh capek urang patani geus atupul 1/10 Haditsul laisa fi maduna khamsati auzukin shadaqah lan utawi hadis laisa fi maduna khamsati auzukin shadaqah eta teh mukhassisun iku kang naksis li umumi hadisil bab kade keumuman hadis bab jadi hadis anu umum ditasis ku hadis laisa fi maduna khamsati auzukin shadaqah panjang teh dongeng teu kudu didongeng-dongeng bagaul bi masaqatis sama usur maka utawi jaban kangjing Nabi bi masaqatis sama al-usur iku mana utawi mana negaulu iku iza balago tatkala tumaga ya maqam zata auzukin ing 5 pirang-pirang wazago liana sunnata yukhasisu ba'daha ba'don karena satu ane sunnah iku nang tuaken nukun nasis opus saware sunnah ing saware ayat nu hiji bisa nasis ayat hadis nu hiji bisa nasis hadis nu hiji deui geus hadisul auzaq hadisun sahihun magawati hadis auzaqi ku hadis kang sahih waroda kang tumega ya hadis sahih li bayanil qadri adu martalakeun kira-kira allazi tajibu bi zakat kang wajib ing dalam ladzi apa zakat anu maca kitab ge puyeng komo nu teu mawa kitab emang ngaji kos kieu mah pararuyeng geus lain deui dedelean ge nyana aya nu awak nama di dieu roh nama di imah aya nu rohna keur nganjang macem-macem bulan Rajab ge ngopi terus bae wajib amalu bihi maka wajib apa ngamalkeun bihi kalawan hadis sahih wa taqidul umum bi muqtadau lan ngaidan umum kalawan muqtadane umum adalilul lafzi wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim fa'amal maqud bil harfi magana pon utawi kang den asoraken kalawan pagawean bahwa umagawadaya maqud bil harfi kumayu batu barang kang den asoraken yama bimin alawan min wa ilawan wa alawapi wa ruba wal bayi wal kapi walami wa hurufil qasami wa iyal wa wal bawa ta'u wa biwawi ruba wa bimudhu wa mudhu
lamun urang nyaritakeun bangsa jelema laluhur jelema luhur teu dicoba urang ngadenge wali resep jasa ngadenge modelna karomah nu dibikeun ka wali tungtungna haju urang kabita hayang ngadenge wali teu kahujanan urang hayang ngadenge lamun wali Mekah salengkah urang hayang ngadenge wali bisa hiber urang hayang ngadenge wali bisa nyiples urang hayang ngadenge wali mati Mekah bisa jalan cai Zamzam urang hayang bagus itu hayang gitu hayang-hayang acan mamanya urang hayang tapi barang ngadenge perjalananana ulah aya babandul nu badag urang teu bisa hiber lantaran aya babandul manuk ge lamun aya babandulan moal bisa hiber boro-boro babandul rapet bae jangjangna moal bisa hiber lalayangan aya babandulan miring sabelah kudu miring sabelah di babandulan deui sabelah miring deui ka belah ditu supaya saimbang piceun babandulna urang ge hirup teh mun hayang bisa hiber ulah aya babandul nu ngababandulan urang naon min maksudna ila nyi ila nyi an wa ala nyi ala wapi mbak si empi waruba mbok ruba ba ieu teh babandul nu bangkal nurunkeun urang ulang lamun ngadongengkeun aya hiji waliullah nya geus ngeunaheun usul ka Gusti Allah tapi kabelah dieuna kunaon ngabaged nyana eungeunah kalazatan ibadah teh dicabut ku Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah Gusti ibadah abdi anu geus dibere nikmat ku Gusti teh geuninganan dicabut naon atuh ieu nu jadi hahalang teh anu kira-kira bakal ngahalangan kana ngeunahna ibadah abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti teh malah beresan bae teu gebel beres ngadoa rewak tatangga-tatanggana rewak anakna ragag ti jandela tingkat 5 kahana pupai nyana ngadoa barang geus dedeule anak naragag nyana ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin berarti doa diijabah anak ragag di jandela lamun Haji Pendi nyebut alhamdulillah digantung ku pemajikanana sia anak ragag ngadoa alhamdulillah orenganan eta anak jadi gangguan kamari mah teu inget ka anak lepas ka Gusti Allah merdeka barang anak resep jasa dideuleu ku mata jadi mata teh aya cinta ka anak ku sebab deuleu mata dikurangan nikmat ibadah ku Gusti Allah geus anakna diberesan deui ku Gusti Allah mantep deui ibadah ka Gusti tuh babandulna weukeut urang mah babandul teh geus bapa majikan marah bae ka babawa salat lain inget ka Allah keur salat inget ka pamajikan nganaha-naha naon pamajikan marah bae ka aing ya tuh jadi urang mah keur salat ge pamajikan huluna aya di hate urang marah ka babawa salat eta
babandul boro-boro hiber geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan namun dua mun tilu mun opat jadi babandul kabeh boro-boro hiber marah urang diasupkeun ka sumur kunyana dibaguded pamajikan anak deui ngababandulan ka urang geus anak ngababandulan ka urang dulur ngababandulan ka urang nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pagawean di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden moal jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan urang boga dagangan boro-boro kerugikeun untung nage inget bae kana dagangan komo kerugi mah moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat beureum plat koneng aya karung ayam sagala ambalaya urang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ajeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPPT ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali geus kitu mah sebab eta urang kababandulan ngomong mah hayang bisa ibar tapi babandul ambalaya ngomong mah hayang bisa salenggak ka Baitullah teh malah zikirna ge diembat-embat kunyana di buleut-buleut abeh apa jar ahli torekoh geus pamake udeng-udeng make jubah abeh pajar aya abeh pajar makan lain berarti jain asli mah teu abeh pajar ja asli mantak make jubah ge nya teh abeh pajar kiai berarti lain nya jai kiai asli mah teu lokayang abeh pajar ja asli urang mah kababandulan ku sapeda kababandulan ku motor ku mobil kababandulan ku jabatan organisasi kababandulan ku baju hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih nu itu ge aya ngan kancing eueuh hiji hayang aya nu mulus malah nu mulus atuh jeung meulina ge ngan 200.000 malah mah 20.000 lain 200.000 kadeleuna mah bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong babandul tai nu mantak boro-boro boga jabatan mantak dah kamari mah nyana ngomong bae we cenah kiai so jasa cenah norekat teu meunang burung pamarentah mah ka sorga soekeun ku aing sia sungut sia ka sorga balos ya neuk mah nek jalan mana bae gengan ai kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang sia mah kudu eureun norekatna sebab moal wusulilallah ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa babandul boro-boro eta tuh boga santri ge kiai erun mah eureun jadi kiaina padahal santri loba nya mah hayang usul ilallah ngarantaran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nya mah heraneun kabehan ge kok ieu mah teh ninggalkeun santri kos jelema bodoh bae teh nyaon ka ganjaran tuh ajungan nasehatan mah mapan juga nasihatan mama hoka mah tebatur mahara yang buka santri mah santri waya ge ditinggalkeun kajeun lah lain gitu ieu ibadah kajeun lah teu nyaun panjana mah sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarnya mah kajeun kulantaran didesek bae atunya nage ngomong jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelas nage leuwih ti 5 bisa dijualan teh gelas diarep cuma ke kasur pohara jasa jeung salaman antri sakabeh ge jelema hayang dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos kararitu
namun kurang-kurang bisa nama resep di agung-agung resep di mulia-mulia resep di memulai dekiraha usul ilallah na lantarannya na yang ngeunah di agung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul sasinun teresep jelema di mulia-mulia aju balik dibere berkat deres tuh kiai nama nu lain kiai na gayang berkat goblok nu milu doangnya nama padahal mah gawe henteu naon berkat hayang aya ku ari jelema nya nama geus ngaritakeun usul emang aing mah moal usul ieu cek pokona aing mah di akhirat mah geus kumangke bae nya perhitungan aku situn penting ku ari bae cau blon mah budak kolot-kolot ieu bandul ya menurang nyaritakeun Kiai Ron Mairen jadi kiai nalah daripada di kiai-kiai aju kebanggaan mun aya nu nanya tes di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna aing geus kitu mah moal usul cek Kiai Ron Mairen mending dagang tahu coba ngeunaheun disebutna ge mang ade mang berita teh mang tah mending gitu jadi ngeunaheun geus mulai komo eta mah cara di Garut mah surat undang teu make Raden bae nya nama marah goblok ya nu nulisanana saha teh nya habeudeunan aing teh Raden kunaon teu ditulis ka Radenana ke leungit aing Radenna teh mah jauh jasa teh mah lain usul ilallah usul ilal jurig teh bagus kitu mah ieu kunaon ieu surat undang teu make tu bagus pan aing teh runa kesultanan sultan pan aing teh Sultan Saladin tah babandul ieu cerita babandul henteu di mama-mama yang mangkanang mangkaning aya anu kuari juat mengabuyakeun nya ka mama kuarinya nya mama geus kolot pantes mama mun dibuya-buyanya aju nya nage ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranna Yuni Purukutut Purukutut oh itu buya orang nyana eta Yuni Purukutut atau embe gembel nah eta maksudna pek bae ngan mandeg di dinya Bang Balu ulah aya naon ge ulah aya Bang Balu geus puguh pamajikan ngabang baluan urang jadi urang kudu merdeka hirup cintakeun ka Allah ulah aya cinta kasalian Allah ridokeun kana papasten Allah urang dibere sugi urang dibere susah eta teh papasten ti Gusti Allah ridho dagang untung dagang rudi ridokeun ai keur ngomong ridho papasten ti Allah mah heueuh barang ditafsil mun dagang untung ridho sumuhun dagang rugi ridho mah nya urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katang Tuhanana sehat eta urang kudu ridho muhun nuhun nyuhun urang kudu ridho ketika urang dibere muriang atuh mah nya eta geus kitu teh ece masyaallah lamun urang geus ridho kana papasten Allah keputusan Allah luhur hirup nomor katiluna kudu tapatina dunia ulah ya dunia di jero hate teh urang mah silaturahmi na dunia ulah ya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi itu teh adi urang teh kakak yuk urang sambungkeun kakak kanu jadi adik rahmi na ulah ya harapan kadua tibatan nyambungkeun itu teh murid urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan tah eta tah susugananna tah kata Bang Balu teh susuganan tah eta tah yang diundang ka ditu rajabannya ya mah yang aya nasehatna susuganan we ku kiai dinasehatan marada aju urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaran di samping dengan nasehatan deui ka ditu ge susuganan deui tah eta teh susuganan we eta berat mah tah susuganan we tah lain nyambungkeun rahmi nyambungkeun susuganan eta babandul nah ieu urang deui ka Allah
ulah aya babandul tas blang ka Gusti Allah cepet ge geura ge anjeun Nabi Ayub ku Gusti Allah dibere kanabian aju diangkat jadi rasul batur nyengserikeun karena ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuh Kangjeng Nabi Ayub mengajakan salat ka Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun kos jana madaek urang ge ibadah ka Khalik apan urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranya nyaritakeun tentang kagagahan awakna nyana mah gagah pan urang mah bieu nu mantak urang ge mun di bere kos Kangjeng Nabi Ayub mah pasti urang ge gagah cak Gusti Allah dalekeun coba gua inget dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embek-embek nanti ya iya yang maruriang buadai kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embek pararae kumaha coba oh cek Kangjeng Nabi Ayub onta anu boga aslina mah nu Allah kuda anu boga aslina nu Allah embek nu boga aslina Allah aju kuari dihirupan ku Allah dipayan ku Allah nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar becak masyarakat pohara amat si Ayub kudana parare ontana parare ge nya nama terus bae Allahu akbar bae tuh tapi panjana mah sugih cak jangan teh tetep bae urang lamun sugih mah henteu kebal turun seuneu idinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeuleum termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeuleum di sawah nu di huma bahkan anu di leuitna ge wah teh nyawan leuit urang dieu mah leuit eta gudang leutik ngaranna leuit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit mantak lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah baheula eta nah ayo masyarakat unjukan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo ulah cicingan ulah di masjid bae emang kunaon tuh gandrung pare gua bebea kabeuleum manya nek cicing bae atuh pare disuburkeun ku Allah gandung disuburkeun ku Allah kuari dieukeun ge ku Allah mangga nyangakeun kumaha Allah bae aing mandek ibadah bae ka Allah Allahu akbar beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak wari harta beak masikeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah aya kene anak jeung pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan beak kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh aju bebeja masyarakat yuk atuh balik emang ulah imah kahuruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mandeg salat bae Allahu akbar ambo teh si Ayub pohara amat pohara iya teu tentang bae ya cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah alos diayakeun ku Allah aja dieukeun ku Allah geus aing mandeg ka Allah bae Allahu akbar cek masyarakat pantes baenya nama Allah Akbar gelantaran awak nagaga boga tanagana hebat mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna juatel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep baenya na salat bae yub jangan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jagnya lantepkeun bae tumas segala naon ge di awak nang Allah ieu
datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting maing mendek ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si ayu urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon teh berjamaah cenang hiji ieu Haji Pendi kunaon teh berjamaah bisul jagana bisul bae geus teh berjamaah malah macak anakna bukan enggak berjamaah enggak salat bisul teh salat udah gue boga pajak kita kos gitu beuh lamun dirisan mah bang geus salat moal ka salat cenah kudu tariris kacaina pohara jasa sarojeng bunuh diri pohara teh apa cenah salat kacai sarojeng bunuh diri Kangjeng Nabi Ayub pohara geus beak awakna bau bahwa masyarakat kebauan dirinya unjukkan ke pemajikan Siti Roma Aisyah teu bau ente mohong ente kan bisa teu bau meureun ku cinta be kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jasa kan urang teh lamun berhadapan jeung musuh mah urang teh nyeri orang gercicing baik kieu ditampilin ku musuh joger marah urang goblok sia pajen kuku bagi gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mau musuh gede urang leutik ngalawan bae bareng keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang joger bae marah urang bukan teh sia goblok nyeri aing ngan sakitu doang kan barang gercicing bae nampiling di tukang ceklek bae di deuleu sarwiti kabogoh urang aduh jakna teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan wit aduh masyaallah ngeunaheun jasa diciwitku musuh menyeri diciwitku babaturan menyeri kene bet tapi diciwitku sarwiti mah nya angel nya leutik nikmat iki Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau indah ngeunah urang mah nu eta hubungan mah masyarakat teh jeung Kangjeng Nabi Ayub bau kabauan mohon dengan sangat kepada Siti Rohmah terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan jangan ada di tengah-tengah kampung kami kewalahan napas tidak enak akhirna dengan sadar jeung Kangjeng Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung asingkeun bae kakak mah Kak, engke ditu jeung sa ulah mikiran jeung sa tinggalkeun kakak sebab dibalik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah Masya Allah jadi dibalik penyakit dibalik kefakiran dibalik kesusahan didinya lah ya rahmat Allah anu hese dicaritakeunana Ki Imron boga penyakit ambeien pohara ambeien ketika deuk didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salamna ge geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna cek Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat saha si jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah urang delekeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ketika manehanana dibere penyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih bebeja ka pamajikan tasbih kakak di mana emang kakak boga tasbih aing meuli pan keur di Cirebon meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet jangan
emang dek naon ka ulah loba omong aing dek nasbeh bu tak kakak karakuari bae ulah loba omong kakarak endeuh geus geus usil ka aing tah tasbih subhanallah 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 kak kok ada jadi getol si paeh aing si paeh aing mani panyakit bahkan kembang paeh hitut kembang tai tajakit kembang paeh jadi mentek aing ieu mah tasbih bae lah bisa-bisa aing bae oh tadi kamari keur sehat bakon teu ye tuh keur sehat mah poho aing justru iya kuari keur muriang di balik muriang orang aya deket Allah berarti teman jelema mending muriang takos gitu mah sebabnya na keur sehat teh inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan oke jelema keur bri bro malo baja sebe bro di pantro bo di juru ngalaya di tengahi mata kawadahan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi mah kawasa Allah janu Allah titipan Allah tamah brek be aku hari pakir be Jumatna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khususon deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kur apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasangan ge leuh nu di imah mah bau haput mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di ditu digaet geus dikawin apa henteu ulah nyaritakeun dikawin nu penting happy waduh teh kiaji kos kitu eta urang Cikupa atuh geus bae kos atuh aing nyaho kudu manya kudu zinah mah aing ge terus sekali-sekali bae sih tolol tadi haji berbagai fasilitas saya cabut ku Allah mobil teh hiji-hiji acan motor teh hiji-hiji acan nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh boro-boro usahanya na pabrik lagi macet geus kabeh balik deui ka nu kolot tuh cek nu kolot tungtung nama balik nama loba ngomong atuh ini ka mana aing balik udah pangbalikan di ka sia mantak aing sakitu nyandung ka ditu geus ya momal aing diantepkeun bae jang balik aing cek no kolot nyeri aing mah teh jang pangbalikan burung bu atuh aing muriang saha cuma ayo nunggu usapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan teh usapan sudah loba omong pokona mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cok kolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun kolot eueuh nges pokona mah kuari mah cinta bule deui ya kaneng kalau kuari bae kamari mah dibagi opat sering saparapat kuari cokot deui cinta geus jeung neng kabeh geus raradutan ki coba teh cinta udangkeun coba barangna udang teu henteu cek geuna geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang kitu mah lah sudah loba omong kuari mah urang kuari mah udah naonan kerek balik geus dicarakan kuno kolot kamari ieu marah kuari henteu marah sebab naon mesti diusir pan diusir ka mana balik ya nak tah kuari mah susah jasa nah neng kuari mah kakak mana samping kakak nek mana ujung mah kak ini jam 9 kajian nek ti heula bae abeh ka sorga nanti heula cenegeh di ditu nage lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula hei mulai nyana ka masjidna jam 9 balik nage batur geus baralik nya nama panderi sugan teh maca sholawat orang muka kasula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juk hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong sebab naon pagawean kan
masalah ya guys. Getol jasa ngaji, getol salat, getol. Berarti mending susah tah dibandingkan jeung sugih, sebab sugih mah nya tilok ibadah. Tah mana tak babandul areueuh. Keur susah keur sugih mah babandul loba teu bisa ibadah. Barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah. Urang mah neuleut teh kuari susah jeung sugihna tapi dideureuh secara gaibna. Tuh, keur sugih mah teu bisa ibadah, barang susah mah nya bisa ibadah. Babandul eueuh. Tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah, barang keur muriang mah kuari bisa ibadah. Babandul eueuh. Nah, urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul, mending miceunan sorangan kuari. Coba di imah ulah boga TV babandul tah. Coba ulah boga HP, ulah boga mobil. Nu aya bikeunan ka kiai. Kiaina nu mana ulah jauh-jauh. Tuh, celah tambah bener, jalan apa hayang kalau lo ngomong sia. Tungtung nama murid, babandulan guru, boga babandul. Tolol tak guru. Murid bisa ibarat guru, ngagebru. Aduh, teu beres ya. Tapi cenah mari urang babandul. Nah iya. Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan, dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibelum ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngogebrah kapan seuneu teh nuanieun. Sedangkan geus dipersiapkeun di tengah eta teh make ketepel ditarik ku algojo haju ketepel teh jepretan ditarik haju dilepaskeun brus kana seuneu nu diperkirakeun bakal tutung jadi arang. Ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu. Kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Secara mata kasat menyana dibelum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim paeuleuh Ibrahim tutung orenganan dibalik eta kapanggih jeung Allah. Masya Allah. Coba ge nu mantep Kangjeng Nabi teh kapan naik ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong doang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae. Kumaha mun hayang nginum, kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung. Di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik. Kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam. Tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur enjot-enjotan jeung nu ngora malah aya atuh boh. Cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia. Malah aya. Tadi ge dijeburkeun. Oh, itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton. Tambo budak malah aya. Mun kitu mah tah aing manggi kanikmatan teh harita. Keur diusir ku pamajikan barang diusir aing keluar terus jarah ka kuburan tengah peting hujan bari geledeg sing jelger nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah dek balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan para wejang salin wejang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting di dinya. Hayang dahar jangan mudah nginum jangan salah saya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya di aki-aki. Saya mbah abah mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh. Wow, bajamrong. Kos gitulah saat-saat keur model kos gitu biasana cahaya datang.
lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang nage kaluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta mah kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watak urang ketika urang ngaleungitkeun perwatekan eta di babandul eta teh dileungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu ku ari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna diberi cahaya anak ketika mantas diusir ku pemajikan anak ajuh anak teh tas belang main geus sabodo pemajikan aing main henteu langsung sapoe 2 poe 3 poe mungkin sabulan pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantarannya HSB di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan kan teu mana naonnya matungan eueuh di tempat bae di dinya mah diusir di luhur kuburan. Jadi didinya jol, mandak kurang menayang manggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa. Cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ke jalan kabeh. Abe urang manggihan Lailatul Qadar belon jeung guru-guruna. Cek ngelaman naon beureun Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun. Ngintip si embah meureun tuh ku kabehan tuh. Atuh dak naon ngintip-ngintip keur mandi, atuh ku ari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak. Nek naon basi intip atuh mun nyahoun masih Mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cak si Mbak goblok urang mah ngintip orangnya mah hayang nah iya ketika kos gitulah Kanjeng Nabi turun ayat Iqra ketika prihatin di luhur guha di Jabal Sur. Nah eta atuh kitu kene para aulia Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi kutub teh jadi wali teh. Eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema. Geus berjuang anu luar biasa. Geus dianggap nu edan cumplang-campling. Karak didatangan cahaya ilahi. Urang hayang gapanggih jeung Lailatul Qadar. Aju puasa nage buka nage rujak aya kopi aya teh manis aya teh tawar aya cai putih aya budak aju beladirna rujak samangka aya rujak naon gara bonteng suri aya segala rupa aya itu ieu mah lain neuk manggihan Lailatul Qadar ieu mah ja ieu mah berarti naon bedana jeung Firaun mah beda tuh moal menang Lailatul Qadar kudu diprihatinkeun yang menang Lailatul Qadar mah teh digaallahkeun barang daharna dikurangan karak. Urang geus prihatin anu luar biasa. Mun daharna ge biasana sok sapiring urang 3 comot bae. Comot Muhammad Ali tapi. Tah kuruna kos kitu urang diprihatinkeun nginum gitu kan ulah sakahayang beteng urang hayang manggihan Lailatul Qadar mah eueuh dongengna jelema nu puasa kos urang manggi Lailatul Qadar eueuh tetep bae kudu diprihatin difokuskeun hate ka Gusti Allah karak manggi Lailatul Qadar aju manggi Lailatul Qadar na model orang pondok mah aing manggi Lailatul Qadar ira jam 12 beurang menya Lailatul Qadar jam 12 beurang. Woi, penting Lailatul Qadar mah teh Lailatul Qadar lain halul qadar lain. Lailatul Qadar ti penting deuk kumaha manggihanana jadi pentingna hees bae. Kudu lah ti penting dahar dikurangan, minum dikurangan. Fokuskeun ka Gusti Allah, ulah aya kegiatan-kegiatan salian ka Allah. TV ulah aya sape ditutup kabeh ieu mah istuning we ka Gusti Allah hayang manggihan abu atuh eta mah mutiara dek dibikeun ka sambarangan masa mutiara dek dibikeun ka nu sok main HP segala SMS-an ka jahe segala rupa murah amat ta si Lailatul Qadar cak Gusti Allah emangna parangsana babandul nailah ulah aya babandul mulaian orang guari micenan babandul sok
ulah kabeng berat naon bae ulah kabeng berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye urang geus bisa tanggawekeun babandul lain deui cenghor urang salat ngeunaheun di peuting segala rupa kadenge nu ku batur teu kadenge kurang kadenge coba ge urang di peuting we udang jam 2:30 3 batur moal ngadenge atuh moal aja hees urang mah ngadenge suara bangkong kadenge cangkas kadenge dan naon ge kadenge urang lamun seri gudang peuting mah aya nu seserian kulo ge kaget urang kaget 2:30 anu seserian ge wah naon ieu naon kunti anak ta lain ieu ngan ku di tangan di mana suara nu seri orang santri mah 2:30 ge seserian bae beuh masyaallah ku senang-senangna teh nyaho ekonomi keur macetnya mah sorry bae tengah peuting deui masyaallah ya si budak yang seri kenaon ku aing diintip bae lah yang nyaho coba ya santri aing keur yang seri kenaon ieu lah malah bejakeun lah ku aing sakjana mah aing teu ngintip beureunan sial teh santri ya Allah ya Rabbi tuh eta kos kari itu asal aya beti peuting suara kadenge ka urang masyaallah nah ieu babandul aya jelema nu geus naek turun deui komo nu encan naek mah ku babandul eta berat maka urang picenan sebagai babandul lamun urang bisa micenan babandul hampang bread Teta makan keur dongeng kiai coba cara micenan babandul nago namun ieu mahal carana tanu mahal tah sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajian dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus aing ngabau-bau sungut atuh ngabejakeunana maksudna kumaha maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan kahayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah heuh naek we ijah heuh naek beuki embung sorang aju ka ditu sieun urang lamun merenung we kieu misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika urang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal nu katu teh embung-embung sebabna aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieulah mulai make cara heula carana mah dina jasad keneh bae peureumkeun mata cocokan ceuli cocokan irung paeh atuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok na mata dipeureumkeun bisa ceuli aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu dihandapkeun naon karangarana susu nu blakenca aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neulekeun tungtung irung beta neulekeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajrohu asal keluar Allah asal kajroh tak deulekeun tungtung irung seakan-akan Allahu asup keluar Allah asup keluar Allah hu Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sebulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing geus sia Ibrahim teu teu mimiti irung nomor kadua nomor katilu nomor nu mantak aya carana
mun urang endep narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah mata zikir syariat ngaranna naik beka dan geus disyariatan thariqah kakarak hu Allahu Allah mulai irung diatur mata diatur celi diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bage dicoba bae lah eta mah menang eta mah menang urang penting mandi heula syaratna mandi kursana wudu mandina jam 12:30 ka ditu saha sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan orang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh ai kos kitu mah kakara gendeg geus embung aja minta anter ka pamajikan anter kurang dek mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh dek ibadah segitu eta kese ane bukan seakan-akan orang mayit kandian iya bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kaler loba ngan teu jadi sebab nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu nek ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh la ilaha illallah mah akur ngabimbingna setelah orang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres orang sila teh napas langsung hu kajero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal fokus eta kakara ke kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan sebab mungkin ada perasaan lain kagetnya tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kieu gituan be ijah heuh muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal 2 jari naik kaluhur ka dieu kaluhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah ta napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir gelokkeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik aya muringkak bulung ke naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang ji kun lain rasaan lagi kieu sulat cilik urang ge pocong tanaon sih enek norekat aja sih ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak kons gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah dek muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta mangkana aya 4 rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip berit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sebulan 2 bulan 3 bulan deuleu dunia biasa bae deuleu jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi
jadi dihayang-hayangan orang fokuskan diri ke Allah. Aiku Allah tadi bere mente ngante mungkin Allah mah selalu mere bae. Manjada wajada. Nah, ketika orang arana kada jadi bere ku Allah. Jadi orang kalem bae dunia biasa bae. Artina tuh aya eueuh. Tak orang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia. Hese amat encan berangkat kan orang. Ketika orang berangkat mah engke sorangan ka hayangna. Sorangan aja biasa bae orang biasa hampang bae biasa ngan paling ngemun mage mobil bae orang enek cenah hampang. Ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul. Ieu mah keur carita ulayah babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae. Ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu. Ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan urang. Bisana ka mana ka ukur. Ieu sejakna ieu nu berat ge. Sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang. Kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan, katari ku dongeng-dongeng. Ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah. Geus sakitu urang memang datang ka dinya. Urang mah sugih hayang jadi wali hayang. Wallahu a'lam bishawab.